Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Maya dalu fala mudillallah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabi yang ba'da. Puji sidaran syukur urang sami sampatiatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dalam berkah dina dinten ieu dan dinten Sabtu kaping 5 dina sasi Juni tahun 2020 hiji. Urang sadaya masih diparinan kanikmatan ku Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat. Sehat lahir sehat batin nu paling utamanya nikmat sehat iman Islam urang sadaya. Sehingga urang sadaya tiasa kembali patempatan. Dadal doa kanggo dua insan nu saling mikir demi cinta. Anu saja mungkas mangsa lalagasan. Sejaknya orang hidup rumah tangga. Dadal doa ti urang sadaya. Kanggo dua insan saling memikir mereka cinta ieu kersana Cempipta M. Aji Suryadi Praja putra kandidat keluarga besar pangersa Bapak Asep Dedi SPD kali Ibu Maryam anu sejak mesanding mungkas mangkalagasan kersana Teh Mutiara Juwita Esos putri kandidat keluarga besar pangersa almarhum Bapak Dr. Supriyadi kali Ibu Dede Quraisin SPD tangtos dua orang sedaya orang sampai-sampai sanggakeun kanggo dua insan harus saling berkedar nikah cinta ieu mudah-mudahan saling sena icap kabul di akadan dina ngabah sagar rumah tanggina nya di rumah tangga nu sakinah mawadah warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna urang ngamaknan biantara lisan pangjajab ngawakilan keluarga besar pangarsa Bapak Asep Dedi SPD kali Ibu Maria insyaallah baris dibikikeun ku pangarsa Bapak Asep Sudrajat, insyaallah mangga ku kitina haturan ka pangarsa Bapak Asep Sudrajat. Datang kanggo berian biantara lisan pangjajab ngawakilan keluarga besar pangarsa Bapak Asep Dedi kali Ibu Maryam. Bapak Asep sumangga diaturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahlan nikah wa nadaba ilaihi wa harrama syifaa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Sepuh sadaya asmana Bapak Asep Dedi kali Ibu Maria simpuring panginten dipayun aturkeun sareng bakti silaturahmi sadaya warga masyarakat di pertempatan khususnya keluarga besar calon pengantin Ibu yang akan salam bakti silaturahmi masih sasi Syawal matelepat tray lepatna bila aidin wa faidin apunten lahir cinarang batin mudah-mudahan panjang yuswa tepang deui sareng Ramadan robedongkan. Terus harus si Pak Bisanggem menginter sajabi di silaturahmi syukuring teh sejak lahonan janji ka pengker tumi telepat mah sasi Sawal sami hitbah syukuring sareng rombongan dipayun ka dieu bahasana ge kitu hitbah ku Pak Asep lain lagi ku Pak Asep deui we yang Pak Asep ieu teh sekarasan komunitas Asep penginten pangdugikeun lahonan janji nu dipayun pas ini janji satahun ka pengker ayeuna kabuktos mudah-mudahan ieu teh sing leres-leres takdir ti Allah Subhanahu wa taala bahasa sepuh mah dihin binasti kersana Gusti nu Maha Suci dihin teh anyar ayeuna anyarna teh poe Sabtu tanggal 5 Juni tahun 2021 mudah-mudahan bidua di sarayana sekali deui sing leres-leres rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah aya dina parangtayuman Allah Subhanahu wa taala dipaparinan kaberkahan Allah barokah yuswana ilmuna agamana kasabna rumah tanggana rezekina diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair sakituan ka biatur wallahu muwaffiq
ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ngaberian waktu kanggo lisan penampian. Insyaallah bersugikeun pangarsa al mukarram Bapak Ustadz Haji Bambang Aito. Pangarsa Bapak Haji Bambang Aito Misumangga diaturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana ajwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ahlil bait. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nomor katilu tadi ku kasepuhan didugikeun nyaeta silatul mali. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu bapak-bapak henteu lengoh sadayana ngajingjing manggul jeung elek ditampi pisan sepuh. Jazakumullahu khairan katsiran bi ahsanil jaza. Moga-moga kasayan khususna ti keluarga besar anu dipaparingin kasim syukuring sakeluargi. Moga-moga sing janten amal sae, sing janten amal soleh anu tiasa panginten nyana kabagjaan di dunia sareng akhiratna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu terakhir ku kasepuhan tadi didugikeun nyaeta doa bidoa. Malah mandar mangrupikeun nasihat secara singkat khususna kanggo calon panganten. Urang doakeun panginten urang sadayana sakumaha doa tadi anu parantos didugikeun ku kasepuhan. Moga-moga marantena sing tiasa ngalaksanakeun rumah tanggina anu parantos dicontohkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur tadi kasepuhan gampil disebatkeun rumah tangga sakinah mawadah warahmah, tapi dina pelaksanaan soda sesah. Insyaallah pangintennya tinggal panginten urang mencari nyaeta keriduan di Allah Subhanahu wa taala. Intina panginten rumah tanggi perlu waktu, rumah tanggi kanggo memperbaiki urang ku ilmuna. Mangga ayeuna manggeus teu sesah tolabul ilmi percanten simkuring ka kersana kasupuhan di ditu panginten mangga timba ilmuna kangge ngalasakeun rumah tanggi. Moga-moga sing aya dina katenangan, katentraman, kebahagiaan di dunia sareng akhiratna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kitu anu tiasa kadugikeun panginten Bapak Ibu sadayana, hapunten bilih aya kakirangan sareng kalepatan. Hatur nuhun illahi bisabilil haq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا واستغفره إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammad Ajis Suryadi Praja, saya nikahkan engkau kepada keponakan saya Mutiara Juwita binti Bapak Asep Supriyadi MT almarhum dengan mas kawin perhiasan emas 18 gram dibayar tunai. Saya terima menikah kepada Mutiara Juwita binti almarhum Bapak Dr. Andus Supriyadi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ij'al hadzal aqda aqdan mubarakan, aqdan laysat aqibatuhu firaqan wala khusuman, aqdan mubarakan lahuma wa alaihima fi ulahuma wa akrahuma hatta yalqaqa wa anta radin anhuma ya rabbal alamin. Allahumma wassi' lahuma al-'azza wa hassin lahuma al-akhlaq wa a'idhuma min asy-syirki was-saki wa nifaqi wa su'il akhlaq. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa
Bismillah nyalindung ka Gusti nu maha agung. Bismillah nyalindung ka Gusti nu maha agung. Geda bangji abang riksa para abdi-abdi seni sejak ngaguar acar sawer panganten bulu jalan rahayu ngebat arah rami awalnya keporasa ngancing kasih lahir batin dipatik nikah ting terima kasih lagi rami Sumangga urang lajengkeun hidup kinanjaran baca tepung rami jatuh rami muka lambaran cari kita natra tina rumah tangga jimat nangangan welas asih antara hidup dua omat lali kana kawit ente tetep tepung rasa dumeling asih mandiri ngancing asih lahir batin tumut ka babaga sepuh tawis mah hidup mau Gusti kunci gedung kebagjaan aya di sepuh utami undut mah anggur doana sanggang tingkring lagi rabi pamungkas kanu ngariung nada jembar pangaksami nada jembar pangampura sakitu nu kapihak turu mugiha aya bergana kanggo panganten sakali amin ya rabbal alamin mugi Gusti Alhamdulillah menimbang jaga ina payana aki cu syukur katingali di payunan aki meniparantos ngelengen teuing ngabandaleun atuh kebat datang tina sadaya pada karumpul bangsa aki tapi sadaya urang perung manggung berang gelaran orang sadok-sadok kena kawasan sangka
atasnya lahan sanes gitu kenapa nayagan beres kieu kurang raja selaku aki raja pun sampun Lebah agung no kagungan pun payapun jelek kadang sana kau sana di langit pating kadip di bumi pating kubisi kumalik di alam eta paling puji syukur terbahagia kesangka alhamdulillah alhamdulillah raja doa raja benar paling Allah dina ati anu dina rasa rumah saya tadi hati anu masuk dina iman dina Islam kita Al-Qur'anul Karim doa Allahu Akbar Allahu Akbar gitu aja leuk sanuh-sanuh mangaki bral kayaknya kena papak kaniakeun bral Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
nepikan mapan iya aya icu urang Mani sakitu geulis nanya aki jika kami ya tingali Allah gelis kana itu tingali oh dibandingkan sareng iku Haja Loli paling dia mana bisa daya sepuluh abdi paling dia geus urang teh ieu samemehna urang kaharep pula menjadi urang silaturahmi heula sakedeung heuh kalah sayang yo sayang wae eta teh salaki batur maaf oh, orang tidak penting silaturahmi mah lah. Kan itu. Tahu tong sampai di kota, tahu mana dia lah. Aduh, ada dulu sadayana. Wah hasil. nah jual hasil wae Langsung gak boleh dia ibu Haja Loli kita boleh dia. Iya, ibu Haja Loli ya. aduh ibu Aduh ngomong ibu Haja Loli. Iya ibu Haja Teti. anu mana Ibu Haja Teti boleh dia. kayu orang kapalnya dia Masa dia. nama ibu Aduh ampun sih ini ngerasa bisa. Ampun. Sebut adik. tadi dong Tadi ya. Ada kamu. ya tadi orang sedang Ada kecil balik lagi. Awas. Awas. Awas.
Pada yang terhormat Bapak Dr. Andes Supriyadi almarhum, yang mewakilinya Bapak Agus Setiawan, keluarga besar dari Bapak Asep Dedi SPD dan keluarga Ibu Maryam. Tidak lupa kepada seluruh hadirin yang hadir pada hari ini, salam hormat semuanya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, atas rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini. Saya MC yang bertugas pada hari ini, Yustin Sajid, mewakili keluarga besar yang berbahagia, mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran dan doa restu seluruh tamu undangan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di hari berbahagia kedua pengantin kita, Adinda yang cantik jelita, Mutiara Juwita, dan Ananda yang gagah perkasa, Kang Bribda M. Aji Suryadi Praja. Alhamdulillah kedua mempelai telah melaksanakan akad nikahnya tadi pagi dengan hikmat tepat pada pukul 8. Tidak lupa juga rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut membantu terlaksananya acara akad nikah dan resepsi pada hari ini. Seluruh panitia keluarga dan vendor yang bertugas pada hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama ucapkan kalimat basmalah tanda dibukanya acara resepsi pernikahan Adinda Mutiara Juwita dan Bribda Aji Suryadi Praja pada hari ini, hari Sabtu 5 Juni 2021. Bismillahirrohmanirrohim. Baik Ibu, sebelum Ibu dan Bapak dan juga para tamu undangan memberikan selamat kepada kedua mempelai, kita akan mempersilahkan kedua pengantin untuk mengabadikan dulu momen bersama dengan kedua orang tua dan keluarga intinya. Dilanjutkan dengan tamu undangan sesuai dengan yang saya sebutkan satu-satu ya. Hatiku mencari cinta ini sampai ketemu